Itu makom aya makomnya tapi duka wallahu alam makom saha palih dinya. Ini baraya makam Eyang Jaga Satru. Curam ekstrim baranya. Ya kada hati-hati baraya. Luruskan niat cenah baraya tetap urang teh jumantung mah ka pangerannya. Kita teh sudah berziarah, berdoa. Sekarang tinggal lanjut ke makom-makom yang lainnya baraya. Tadi dia orang telas kebalih dia orang melanjutkan. Iya dapuran awinya luar biasa. Tiis karawasna teh baraya. Jadi aya aura tenang tersendiri gitunya. Komo ieu dapuran-dapuran awi gitunya tetangkalan baradag luar biasa baraya. Aduh, alhamdulillahnya meskipun dalam rangka berpuasa baraya, tapi tidak mengurangi semangat gitunya ada kerma rausen terariis gitu teh. Itu terus panjang itu makom aya makomnya tapi duka wallahu alam makom saha palih dinya. Kirang uning baraya. Urang tinggal we heula nya. Dia tah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Assalamualaikum ya rijalul bait. Dah ya. Makomna seperti kieu baraya. Haneut di mah bedanya? Coba. Jadi orang lanjut deh baraya ka palih payun diteraskeun. Jadi orang dia mah henteu si awinya luar biasa gitu. Awi nama seueur baraya. Tah ieu jalan deui ka dieu ka mana ya? Tah baraya. Tong heueuh ka dieu heula. Tah ini baraya makam Eyang Jaga Satru. Nah, siapakah Eyang Jaga Satru? Eyang Jaga Satru teh pamingatina nami nama baraya. Eta teh hartos teh penjahat Jaga Satru teh penjahat. Jadi itu bisa disebat kapungkurna teh jadi penjaga anu ti nu jarahat gitu meureunnya. Tah makomna sapertos kieu baraya urang lebat saperti ka dieu. Kaleresan di Cikabuyutan ieu ya sabaraha hiji makam tadi makomna Eyang Jaga Satru, aya makom Eyang Kumis Beureum, terus aya makom anu sanes-sanesna baraya. Jadi henteu hiji. Masuk kieu. Assalamualaikum ya rijal. Nah, satos orang ziarah ti makam Eyang Jaga Satru orang lanjut deui ka palih kiri baraya ka makom anu sanesna. Aya makom saha wae tuturkeun sim kuring. Nabar aya enak orang mudunnya jigana teh ieu teh nganyogkeun ka sisi wahangan soalna tos rada ka kuping sora-sora deru cai gitunya wahangan jigana dihanapna teh gitunya. Nah, wahangan naon wallahu alam lah gitunya orang telusuri ieu ka hanapna jigana salah satu makomna aya di caket wahangan. Tuh aya ieu tah ieu rotan lain Mang kitu Mang. Wah, ieu rotan teh bat ieu Mang. Tah baraya bisa teu apal tah ka rotan. Tah, badag ieu tah. Ieu binihna itu Mang. Binih rotan tah. Nya tah cucukna ieu tah ieu nu ngora keneh ieu tah. Ka rotan ieu. Mun supaya ieu henteu ka ieu nya henteu ka urangnya. Jadi alus ieu baraya daripada dicacar gitunya ngaruksak. Mending dihalangan gitunya supaya teu ganggu kana jalan. Luar biasa ieu ideuna masyaallah pelestarianna hebat. Nah, jika kieu baraya luar biasa masyaallah. Perjalanan masih sangat panjang, tapi suara wahangan atau ka kuping semakin tarik baraya teh pasti tos deket. Ah, ieu gerbangna teh baraya. Masyaallah. Tah. Aya dua jalan Mang, ke mana Mang?
Kurang cobi ke diheula aja baraya. Tadi kemana? Wow. Curam ekstrim baranya. Ya, kedah hati-hati baraya. Ayo gaskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang ke arah wahangan. Kedah hati-hati baraya di dia mah. Nah baraya ya, wah lumayannya ya kemiringan sekitar 75 derajat baraya. Jadi kudu hati-hati komo pami usum hujan jigana licin baraya. Nya ekstrim urang ya turun tina bukit menuju ke daerah sungai. Bismillahirrahmanirrahim. Duh untung orang lemur jadi tuman jalan kita. Nah gitu nya. Tuh di payun aya wahangan baraya. Duh buyang rauseun jigana ieu gerak baraya. Assalamualaikum. Kang ngiring Jiaro sekatanan video. Paling mana makum teh? Oh iya ke mana? Tika dia tuh. Lu ka dia hunggul. Oh kalau wi, pada ya makom ka dia itu namanya abis itu. Nang ka dia lah video nya. Enten. Oh ka dia mah. Ka dia mang. Aya kincir angin. Rea. Tuhnya. Tapi ieu tos teu kaanggo baraya. Tilasna jigana, hah? Hah? Kincir air lain kincir angin. Dah. Ieu tilasna teh ditu baraya. Penasaran enggak boleh dia ya? Batu-batu dia. Buahnya, iya baraya. Dari cicaya teh ka dieu ngincir di ditu ke biji setrum. Tapi tos teu beroperasi, tos teu kaanggo. Tapi lamun gaya ieu lamun hurung keneh gaya ieu. Ieu tempat berkholwat merenanya para warga anu berziarah di dieu tani isna teh nyikir segala rupina teh tempat ieu. Lanjut ke tempat berikutnya, gaskeun. Terakhir lanjutkan. Assalamualaikum, Mbak. Enten ngiringan ieu palih dieu. Palih makam mana dia makamnya teh, Bah? Palih dia makam saha palih dia teh? Yang dalam Sanga di Pati Kertamana. Oh, yang Sanga di Pati Kertamana. Teteh sejarah nanti kumaha bah? Sejarah nanti kumaha anjeun teh kapungkur teh. Abi kirang uning ngawagel ya panginten. Iya si video. Buka Islam, pejuang Islam gitu ya. Oh, penyebar Islam pangintennya di daerah dia Bandung ieu meureunnya. Abah di dia bumi atau tapi Tahu bumi. oh di dia mah iya we meureunnya. Masya Allah rausan taris bah. Kapal itu lah bah betulnya. Widi ya. Dan wah ya tanggal badak baraya rug-rug ya. Luar biasa tapi jadi estetiknya enakeun. Tuh. Ya bismillah dongko salit. Allahu Akbar. Oh. Oi Bang. Wi aneh. Ayo dia baraya. Wah, ya geus roboh deui hiji baraya tapi yuk masih hirupnya jigana teh. Masih terjaga. Resep euy ieu areuy. Areuy jeung rotan atapi hoe baraya di dia dijaga kitunya Masya Allah luar biasa. Urang ngapal dia baraya. Nah, ini baraya makamnya sekedap deui urang dugi. Alhamdulillahnya perjalanan panjang.
luruskan niat cina barea tetap urang teh jumantung mah ka pangerannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya rajulul qayyim. Bismillah. Nah barea di lebetna penampakanna sapertos kieu nya. Ieu makam hiji, ieu makam hiji deui. Urang hadiah heula barea. Memandangmu. Nah, baraya. Ieu makom wah, masya Allah, Mang. Ieu, Mang. Tempat tapa aja kana di dieu nya. Batu ageung baraya nyarang kadak. Tiasa kalebet orang cing di dieu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, masya Allah, kitu nya raoseun pisan tuh. Ini dia. Tempat tapa baraya ka makamna nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, luruskan niat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan idul fi hadal makan. Barakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.